ngopi kieu nikmat. Ieu nandeula ieu ning aya hui teh jigana ieu. Kerahang hui teh ieu. Aduh si Oded jigana ieu. Manuk, ieuy. Nih, kata budak. Aduh, Neng, barang dahar teh naon ya? Aduh, asa hang barang dahar mah teh naon ya euy. Nah, biasa sih Oded jeung sok aya status wae mana mah sok loba jualeuna ieu. Kebenaran euy. Wah, Neng tuh, aya Neng, hui. Hui boleh Neng, hui tah. Ieu mah. As Neng mang teh, ya mang teh barudak Neng, dititah barudak tah. Kumaha? Neng ayo. Duh. Kebenaran ya sa. Pamilikeun hui atuh ka si Oded. Lain pamilikeun si Nganjuk. Mah betul gak duit nganjuk maksudnya ulah meuli nya. Ingirakeun. Kajeun ke duitna ieu. Heuh. Nya. Ayo wi. Cik maka cik. Nah, itu mah can beres nyangu. Ayo masuk ka. Aduh, kini kuang. Ieu teh hui. Pesanan loba. Ngan diaranjok we aing mah lah. Ieu nya kantong nang hiji-hiji deui deh. Neng kila. Pak. Coba nyandakeun kantong kala ieu tuh CF ning Bapak ngabungkusan teh ya. Tuh. Ya, bager. Ya sa, menarik ke mana? Enggak, arek ke bawah. Arek naon? Arek eta nanti lanjut hui. Oh, sadua itu bareng. Ayo. Kemana atuh ieu teh nya? Neangan borongan deui teh eueuh ning. Neng, mana kantong teh Neng? Coba dia gelis. Ayo si Mama teh ka mana? Ini aku. Ada lesan situ. Eta teh aku si mah dititah. Dititah na ya. Ayo itu ya Mang Oded. Yuk Mang, ayo. Untung ayo Mang Oded. Itu ke mana? Ke mana? Ya. Kila. Duitnya masih ada gak? Oh banyak. Oh iya. Assalamualaikum Mang Oded. Mang Oded. Gelis aya naon gelis? Iya rek mali uwi sih mah biasa. Oh, sabaraha kilo? 2 kilo. Oh, berapa kilo? Tadi? Kurangnya 2 kilo. 2 kilo. Mah atuh mah eta layanan gerai budak leuman bayar keur nimbakan kieu. Ayo mana Dita? Henteu nganjuk heula cenah si mak. Terus mak mayot. Mayot deui wae jeung si Makasih mah geus moal balik mah eta mah. Nganjuk wae kumaha sih? Atuh kumaha? Barang. Suka ditagi kan. Oke, uruskan we nya. Siap. Begitu coba tah. Pusing tuh. Nganjuk wae si mah. Yo, ulah dilatih mayat nanya. Rek setor deui. Ayo wi teh. Mau udah mau diomongan wae, mama nganjuk wae. Gampang kumaha. Saya dibayar atuh bayar ke si Oded ge. Yuk. Yoi. Kan mak teh. Ya teh. Yang bersihan iya. Ubi ungu. Tapi ya sahampang kieu ya. 2 kilo teh pas kurang ieu mah. Ya, 2 kilo heula ieu mah. Mana? Yoi. Naon mak? Ayo. Naon mak? Naon mak? Kadi heula. Ieu hui teh mah asa curiga ieu teh euy. Curiga kunaon? Ieu mah lain 2 kilo ieu mah asa kurang. Coba. Eta nyokot ieu timbangan. Bro, cokot lah. Timbangannya no. Ieu mah wae
iya teh. Nah, buru atuh Iya mah ieu. Coba, kita sokin teh. Iya. Awas, Saya percaya ya si Mang Odet ya. Baraha nih? Nyaho. Baraha ya coba tinggali. Tuh, tinggali ieu baraha. Ini mah setengah. Eta nu setengah kilona. Ka mana? Teuing atuh. Bener ya si Odet dia. Mentang-mentang nganjuk juga na ieu. Bener ya mah. Aduh, udah balikeun deui apa kumaha ieu teh. Cuma kudu diomongan lah. Bayaran ka kumaha setengahna ieu mah. Geus ya. Mau di ka ditu atuh kalau heuti. Oke, Mak. Turun. Cuma kudu didatangan kayak si Mat Odet teh. Wae ieu mah ngajual teh. Beran jual teh. Pusing wah. Mama aja kalau teh atunya minum kopi geura. Nah, ieu pusing borong nanti kumaha ieu teh bayaran ikan ieu. Lah eta bieu si mak ieu teh. Kunaon teh? Eta timbanganna dikurangan. Ti antuk lah. Atuh nah. Ranjuk we mama eta mah. Ya eta kitu aing. Ai mayan hararese eta mah. Lah ieu bogo bisi jelema balik deui ka dieu nanyakeun. Dijakeun timbanganna error itu lah. Ya antukeun. Mah hese. Malah setoranana can beres ya. Ieu tangkul lakuin ka mana dia mah teh kadi-kadi kana wae. Setoran can beres. Pusing aing ingin kopi lila atuh ya. Mak. Assalamualaikum. Salam. Mama ngirakeun nih. Diomelan wae ku bapana tuh Bang Odetna ngirak. Mana naon Bang Odet batasieun ku gayung mah. Wah. Ieu mah bejakeun we ngiridit. Kan wita engke lain nganjuk ieu mah ngiridit nya. Mana ngaraji? Geus burit bisi takon. Buru ngaji lah. Heeh. Ayo we. Buru asup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Neng lah parasiannya Mang nanya. Eta teh can euy ngaji. Belum. Oh belum tencan berarti nya. Mai kalau buih aja. Tapi asa hampang nih. Ieu masih ieu jigana ieu si Odet ieu. Wah bener ieu mah ieu. Si asa sabar ngaji deui ini teh maneh. Ya kedungnya mah kayak ieu nya. Kada pura ya. Oh iya mah katipu jigana ieu. Dikurangan timbangan. Ieu mah yang bukti we. Kira baru balik ngaji deh biasa kali aja bukti we suka si masih Odet bener ngagawean aduh yo kak mama teh ngagawean we si Odet mabuk si nganjuk beurnya padahal nganjuk kita duitna engke ngiridit berarti kieu mah ieu mah kewe yang bukti we tendala dinya mamencos ieu mah Odet ngagawean we abang si ngiridit si neng nganjuk maksudnya baru udah kamaran neng teteh neng wah nukerkeun huy ya meuli 2 kilo diberes 1,5 kilo awas ya ku aing di gebug ya ku gain keabadian ya si Odet ya ngaliet awas neng ayo mantengan dulu ya Odet ayo mamencos wah jadi malah yuk kasih Odet lah ada kemuwi ya ngeliat si Odet mah ya kiloan kurangan lah ayo neng hujan ieu teh ayo punting nah kasih tarsing eta euy budak lah hujanan di ka mana eta temperkeun ya tarsing ka mana masih Mas Odet daek naon nukerkeun wi demo sarua ieu euy eta naonan mah payung leutik kitu payung payung eta naon sih mau gayung ngagetok si Odet ya ayo bareng ayo bareng ayo wae yuk turun neng Waalaikumsalam. Damang teh. Kenaon Pak ieu? Biasa kemiis. Nyalira wae. Nyalira ieu kemiis di jero hareudan. Are kamarana gereja. Teu maka mana sih ngalompangan itu parugung. Sorry imam ge. Ini dia hariung dah. Ya kan ulin wae tas. Ngopi. Emang ngomong Ngopi mah, euy. Kamu nanti kan Bocah kieu mah nganana pidutnya heuh. kopi pidut Itu sih mah balik kemana? mana Pak? Mana sih Kadang si Odet Urus teu naon? biasa mah ieu meuli ieu meuli naon
Hui. Oh sarua Di teh. lagi Seru kan deh. sarua meuli kamari 2 kilo Kurang ya? kurang tina kiloana sebenarnya orang pada mikir Ayo Pak makan tenan eta saja Aris. Oh, ayo. Aduh, mah esang deh Ih, hui tinggal 3 bungkus gini hese aing mah kajual teh. Pet, kumaha ya, Pet? jualan atuh Ada bingung ya 3 bungkus gini hese nih. Waalaikumsalam. Pak RT cek Pak RT. Yang mau gini dari teh. Aduh, Den. alhamdulillah. Cari. Oh, main Pak Iko, sok. Aris ikut atuh Aris. Tuh main dia Pak RT naon euy. Teh ieu. biasa ya aspirasi ti mama ieu cenah tina jual kunyit Heeh, terus aya keluhan tuhan naon jadi ya? tina per kiloan eta dinya yang untung ku enteng Tapi jual rampung, 3 kilo aya huwi kan 1 kilo Ka maneh? Ulah jadi diam soleh. Kunaon ya teh, mate kunaon? Maneh teh hui. Cing ieu RT heula teh ngobrol. emang mau sawarahkeun we kumaha itu mang ode teh jalan tengahnya ke jalan tengahna Nya kieu puguh Pak RT, ari Pak RT mah hampura kamari teh emang timbanganna error. Ngan anu si emak ieu mah urang ngahaja. Jadi kan main apa sok nganjuk wae. Tah urang mah supaya balik deui ka dieu teh. jadi makaja yang penting eta tak mama Ya karena eta puguh supaya baik deui teh ka dieu mah. gini bang juga ternyata Banyak gitu ngahaja. Halo, buku itu. Jadi gitu Pak RT. euy. Tuh. Mau bener nih mah euy. Gini gitu tuh. Ada yang berbayar orang. Aing masih butuh yang bodoh aja. Aing tak kuat ieu. Apa lagi? Ari kieu nya. Naon cai itu tutup ya. Ini. Hari itu Pak. Mana make alasan modul. Era ku si RT sarua pangaji make balik. Iya era sarua. Dia mah apa-apa harus cai. Boro nama mau ieu tah. Arek digebukan. Balik. Mau bener kan? Aing mah. Engkel nih.